Senopati jeung patih nagara ngandika aya naon ieu teh Gusti? Senopati ki adik ke kieu. Alaunan we tenang we salse. Jadi mun urang ngaulahkeun kana kapalai Nalendra, dina harti bakal dipecat urang ieu teh. Udah urang nawe kudu cing apal kana adat Nalendra. Sakarepna we da urang bawahan mah kudu meuli hatena atuh. Opuh we tama atuh. Ai bieu teh puguh anu datang teh ti nagara hasina teh deuk ngalamar. Hah? Ngalamar? Ya, Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. leres. Kumaha kersaan putrina? Aca ditanyakeun putrina mah. Ngan ieu mah karek karep we raja we ieu mah. Maksud nama hayang anu didongengkeun teh tadi. Naon? Aya pesta sayembara keun budak. Atuh puguh we aya jalan pikeun ku mementas ieu teh. Aya nu ngalamar ti nagara astina nyabieu teh cineuk nama urang sayembara. Akang terek jadi jago sayembarana. Wah. Percanten ai kasalirama, percanten dina jadi jago mah. Ai kasalirama percaya da puguh we salirama bebenteng nagara anu sasana diagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urang nawe sing ati-ati ulah sombong. Sabab di dunya mah bisi da puguh jelema mah aya lemahna aya leuwihna. Sok keuna ku apes we dina sasi ieu mah. Di luhur langit panaya langit. Tapi jika nama dina sasi ieu mah salira meninggang dina jaya dina jaya. Gitu. Sing percanten kana etang-etangan abdi mah geura. Jadi urang astina keur ngumpulkeun nu rek sayembara teh saha-saha wae. Ai urang Kurawa mah. Gara disungut hungkul. Lah eta mah digebrag ge. Tah wayahna maneh di dieu teh. Cing jadi panitia dina ieu sayembara. Oh sae mangga. Sok diajar salira teh. Ada make kena jeung diajar atuh teuing geus biasa ulah teh dina MC. Tos biasa ada sok sareng jaipongan. Da marukana sok nambut dinu hajat teh saha da abdi. Ngan teh bisa mukodimah hungkul abdi mah. Diajar. Sok keluar hiji-hiji atuh. Ku akang diantos akang ka pangan heula. Oh mangga akang. Wayahna kapasukan-pasukan para tugas negara. Inggih. Wayahna di tempat alun-alun kulon wetan kidur kaler jaga. Kumpul. Jaga nya. Saeutik gedena anu liwat tangtu bakal srek. Iya. Bakal nonton ieu sayembara ieu mah. Tangtot. Mangga. Tukang dagang da omat. Eta. Kagigir. Ulo, sing tartib eta tukang dagang. Bisi kuna naon aing mah euy, mun gelut mah kumaha. Yo, terus yo, gede. Cing ka para kolot-kolot ieu deui. Budak teh ditinggalkeun wae geura. Halikeun, buruk. Mangga atuh. Dihaturkeun ka para pamilon ti nagara Hastina. Bilih aya kahiji kadua katiluna supaya ngirimkeun daftaran saha anu bade miluan ieu sayembara. Wah. Sok
Rame anu ya. bade majeng saha ka dieu sampurasun mangga ka dieu salira ieu teh calagarana leres kaula nuhun pisan nuhun anu dina waktu ayeuna teh parantos aya nu bade maju kana sayembara ngawakilan putrana raja nagara Hastina leres saha kahijina iya mang nambu catatanana ya oh iya catetanana teh tah dibawa ku mang urutan kadua kahiji katiluna tah ieu mangga diumumkeun we di haturanan majeng we linggih nanging dina peraturan sayembara kumaha wae ieu teh ieu mah bilih kunanaon ieu mah ditampi heula ieu oke lah oh ieu anu kahiji teh ieu saha ieu teh Aswatama oh Aswatama anu kadua Jayawikata nu katilu nah ieu teh cinta asih naon teh lain cinta asih teh cinta soma nah teh jadi pihak jadi panitia teh ai panon gede geura mun 10 panon aing sia atuh geuning eta mah anu kaopat geuningan anu katilu teh citraksi geuningan opatan we heula mung sakirana opatan eta jago geus elek kabeh nyawayahna we atuh mang teh bade balik meureun deuk balik dek wangsul mang mah sae mangga antos we atuh di ditu ke heula ieu kumaha ieu teh dina peraturanana oh dina peraturanana nya kumaha ieu teh kieu ieu mah deuk make sanjata sagala rupi ge mangga rek bebas deuk make pakarang rek kumaha ge bebas so deuk make katimbulan kagagahan kasaktian kamandraguraan so biasa aduh dibawa di senjata teh euy nya nanging aya peraturan mah maha di mana aya semplak tak potong leungeun beh ditueun nepi ka paeh ngalepek teu meunang aya tuntutan di dinya teh oh jadi teu meunang aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas kana hukum sayembara atuh ulah nepi ka paeh we atuh sieun meureun nya si eta mah aduh saelehna we atuh nya pokona mah kitu we ti ulama tapi ieu mah bilik kalepasan nepi ka ngalepek teu eling ti bumi alam kumaha eta aduh kumaha kitu si Aswatama nya tong milu wae kitu si Aswatama iya rada tengah hate aing teh malah penting tadi teh ngimpi salingkuh aing teh jeung hajeun duh jeung Aswatama teh keur nyeri huntu geura budakna teh punten we si Aswatama mah pindahkeun pindahkeun si Aswatama pindahkeun ka abrahanya dina teh nah geuning ieu dina catatan mah Aswatama nu kahiji teh ganti anu kahiji jadi nu akhir tah nu kadua jadi katilu oh nya kitu tenan naon atuh mangga ai putrina kumaha ieu teh tiasa dipamerkeun oh teu tiasa sigana eta mah mangga atuh urang ngawitan we atuh nya ti ayeuna sok mangga euy
saderek nyeta sae deh Citra Soma anu bade maju miluan ieu sayembara sok atuh kapayun sia Citra Soma halik aing didinya teh baca we atuh didinya atuh. Oh Citra Soma ieu teh terus onhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sahiji ti hasina terus putrana Sang Nalendra Prabu Duryodana wah ulah wora aing teh adi raja kieu oge bade ngawakilan pun anak nyeta Raden Mandra Komara teh ya. Nuhun Mang Soma, nuhun. Mangga atuh ah. Kajago sok atuh. Urang ngomong heula ka dieu kana. Naon ieu teh? Ka dieu. Moal 3 menit gelut naon gelut jeung nu kieu mah aing mah ningali nangtung nage aing mah asa watir nah atuh make jeung watir totokeun we huluna atuh jelema bongkok meong kieu mah naon ieuna naon sia teh ngahina teuing ka aing make jeung bongkok meong sagala sia daripada itu tuh anu tukangeun tuh jika browes gitu naon teh naon sih teh tahan sih teh banyak panitia ambek ya eta we ngahina ka aing browes ya maka fisik tong kitu sih teh sok atuh hayu urang ngawitan sok are you ready ready oh ready ready teh sih teh nyaho aing basa eta siap kudu siap sedeh ayo dina kaulat di boncel hiji nyanggakeun ka boncel 2 cok kurang kawitan di ayeuna ayo siap siap ayeuna jeung aing sok kurang ajar. Sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai jaya una di darat una jaya nu calik di Ciracai. Sang ratu mut putih banyu ngaah mingkem beb balalaga dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu kaulah turunan di Gunung Sunda. Mana karep we jejampean teh tadi. He. Raosnya rada lieu. Cekap. Oh. Oke jeung cekap atuh sia teh. Iya. Woi. Aduh, karunya teuing arek nu balesna ge. Nah, ieu teh euy. Asa wah aing teh nenggeulna teh asa siga ninggang karet we aing kitu aing kasepuhan Hastina
Gorna mangga ieu tos nambruh hiji ieu teh. Aduh. Hayang pangheulana. Hah? Kita si Aswatama. Naon? Apaanan salira anu nitah? Anyawan cilaka ieu. Kumaha Kasep? Waduh. Wah. Teu kuat. Alah. Kumaha? Tadi dinya nulis tongong nama. Hah? Aing keur cicing teh nyaona ditulis tongong sia awas peuting ke diala siap wae ningali. Si Dora kanungtut. Mangga we atuh lajeng deui. Oh, lajeng deui yeuh. Ah sok. Andai celuk andai. Mangga lajeng we langsung ka Citraksi. Sok. Patandang anu kadua oh Citraksi sok mangga gerak ajeng ka dieu. Majeng ka dieu. Aing disusurung ka dieu titah naon nya. Aing. Sok lawan sia lawan. Naon lawan teh? Ieu Patih Nagara teh ieu bejana nya. Sorry euy geus hees tadi euy. Ai anjeun teh deuk ngawakilan putrana Raja Nagara Astina. Sumuhun ngawakilan abi datang ka dieu teh. Bade ngalamarna kira-kirana ditampi pun anak ngaran Raden Mandrakomara teh Kasep demi Allah sia euy. Beda jeung uing mah bedagong. Tak kitu kinten nama Lain kitu ngalamar ieu mah bisa putri dikawinkeun tapi eleh heula gelut jeung kaula. Tah ayeuna anjeun teh jadi patandang anu kadua gelut jeung kaula. Saha nu nitah? Nu nitah gelut teh saha? Apanan Dorna tadi teh? Goblok teh si Dor. Ngajujurung batur kuring mah teu daek gelut demi Allah euy demi Allah leuleus euy. Jadi moal gelut ieu teh. Titah usaha gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal Nyaeta gelut heula. Cilaka mun kieu mah euy. Aing demi Allah leuleus euy mun gelut ayeuna mah leuleus euy alah teuing isuk masuk jeung aing alah. Geprak-geprak acan kagelut sugan teh kalau ka mana budak teh puguh we nah sia detek
sageprak-geprak acan. Yang sia goblok gelutna. Naon sedeh? Aing dipasusurung ditulis tonggong sia. Tanya heula aing daek henteu. Sugan teh wani. Jeung kumaha wani jeung sia gebun tadi mah tetulu siga nama eta mah rek hudang. Sok atuh urang lajeng deui we. Undian anu katilu mangga we saha ieu teh nya? Anu tadi sumping mah menta dicoret siga nama. Mangga langsung we ka Jaya Wikata. Anu tadi mah puguh. Iya Jaya Wikata teh lurus kaul Jaya Wikata. Sok mangga lajeng-lajeng. Gede hulu sampai. Iya. Gede hulu naonana. Ayeuna bakal putus yari maya. Mangga. Ayo urang perang kiri ka mana urang perang toya ka mana? Kiri ka mana urang perang di luhur gunung. Toya ka mana urang perang sadda saning sagara nem pada nem jiwal kana anak penak tunggal anak penak. Nyekel sabuk lantak. Aduh teluh apa digas.
Dihaturanan kanggo saderektorna ieu Aswatama teh terus nambru. Aduh. Aing mah asa ku kabina-bina teuing nanasiban teh. Kumaha tuang putra nu diandelkeun dan keur nyeri bedeung ieu budak teh. Nuju mencret ieu anak teh. Aswatama. Allah. Kumaha kasep? Waduh. Ama tong dilayanan ama sakirana gering mah. Bahaya ama. Aduh. Balik atuh jeung ama. Aduh, lagi layanan ama balik ama balik. Mangga angel. Tak gitu urang astina mah. Gede sumut. Hoak nama tarik siap. Sok. Para pangagung tunggara, rakyat maka talangsara. Amara. Bijakeun ka Sang Nalendra, lanjut ke dia sayembara. Kapingku jalan lempon, kapingku jalan lempon.
Apa lora edo deui Kana bapak udah doana. pon lepet siridan dosa Ari cek aji aya ujung. Kesini dong, kesini. sangkan jantan sawi sangkan jantan Ari pangeresana Bapak Dewan Edi ajak ini. Tarabihan keon apa lora edo deui anu bagus Tukening. sing aloyo sapi dulu Ibu bos Gemah Wirahmah hadir ucung. Alhamdulillah ya Allah. tarabihan keon apa lora edo deui sing loyo sapi dulu contohna jemino sabar Abah Jaluk. orang kendang apa orang edo deui jeung istri Caca Marica. komoceun hirupna cucur geuning atuh apa orang edo deui anu manetinya aturan kapayon Matur nuhun pangersana Kidalang Agus Baskara hadir ucung. nayaga anu nyarang apa lora edo deui anu mangan Aturan apa lurah edo haturan. sadaya ngaturakeun apa lora edo deui anu sayang sadaya anu nyarang apa lora edo deui anu mangan Cepaan. aturan kapayun Cik apa lurah